Boga anak tawa incu kaderek tepuguh laku kedah didik buru-buru supaya bogaan ilmu wajibna milari ilmu tapi ilmu anu perlu jang menerkeun tingkah laku ibadah moal tumamu tanpa didikan agama hirupna sakama-kama sok mawa kana doraka di akhir pasti cilaka. Dulur-dulur sadayana putra didik saenyana sina bisa ngarajina supaya bener hirupna niat kena karena Allah rek hirupkeun agama Allah rek nanjerkeun agama Allah eta jalan sabilillah taya takti keur berjuang sangkan agama cemerlang iwal ngadidik putra urang kana hukum sina terang niat urang kade lepas tujuan dunia akhirat kade urang reka bengbat kustis tim bijil ti barat mun geus niru urang barat jadi lampahna maksiat warani nembongkeun aurat ku Allah pasti dilaknat mun putra tanpa didikan sok nyieun kaberengsekan laku lampahna teu sopan kasepuh wani ngalawan akibatina tontonan eta jadi mangaruhan robahna kabudaknyaan jadi kosong pangajian geura di zaman kiwari loba budak nu teu ngaji kana ngaji api-api teu cara lalajot tipi lain nyaram nempot tipi tapi masing ati-ati kaderek ninggalkeun ngaji bisi teu boga pangarti dasar agama ilmuna alim ulama mun tanpa ilmu ulama eta jalma kawas domba sapali para sepuhna mun budak kedul ngajina teu aya tanggung jawabna kitu di zaman ayeuna
Kiwari loba bebenjo barudak resep lalajo komo mah aya video kana ngaji jadi poho barudak geus pada tengil kana ngaji jadi nihil mimitina lalalilil tungtung ngalagu tilil cek pamuda-mudi mah top dimana aya bioskop komo aya selektatop ngaji mah jadi kasetop tungtunan jadi tontonan jadi tungtunan ayeuna geus kanyataan urang barat diturutan dulur di zaman kiwari masing bisa mawas diri caketan para kiai putra didik sina ngaji Kanjeng Nabi tos ninggalkeun dua rupi ngaramalkeun nu dua moal nyasarkeun tapi bakal nyalametkeun Al-Qur'anu kahijina kadua sunnah nabina cing page anjeun nyekelna kade anjeun rek lesotna sareng nabi tos amanat cekel sunnah masing kuat jeung sunah para sahabat anu tos kenging hidayat cekel aturan agama turut nasihat ulama piwurukna tararima ngarah teukeun aku hama turut ulama akhirat nu mawa kana maslahat dunya sinareng akhirat supaya urang salamet ulama akhirat cerdik mere papatah ngadidik kana hukum leuwih telik bari waro sarta apik dulur kade arek milu turut kana hawa nafsu milu ka ulama syu'mun milu anjeun katipu cirina ulama sumawa hukum kana nafsu aturan diliku-liku menting kena esi saku